di lembur mah nuang sukem niasa pangmewahna dahare. Assalamualaikum, Wak. Jang. Cager Jang. Cager, Wak. Ke. Mendingan emang geus sukses Jang. Ieu beuteung oge sabaraha bulan ieu? 4 bulan. 4 bulan. Alhamdulillah. Si Ujang coba make jam lu gaya di Jang ieu. Ya, papatah ti uwa mah kieu Jang nya. Jang, ari keur di luhur teh ulah pokan nu dihandap nya. Ya, urang teh sing kawas tangkal pare, beuki buahan beuki tungkul nya. Ulah sombong Jang nya, kade tah. Papatah ti uwa ieu didengekeun. Mohon, Wak, leres pisan. Tah, kitu Jang nya. Heukeun atuh syukur ari Ujang geus apal mah gitu kana papatah kolot. Pokona mah urang teh kudu ngabantu kanu susah Jang, kade. Ieu. Pengalaman uwa baheula Jang nya. Mimiti papanggih jeung uwa lalaki tah. Loba ngabohong uwa lalaki teh majah cenah sawah lega, kebon lega Jang. Tapi ayeuna kalah ripuh uwa. Duh, aing mah euy, pokona ulah sombong mah hirup mah nya. Saayana. Kene Wak sing sabar dan meureun kabeh boga cerita masing-masing hirup mawanya. Heeh, puguh ari si Jang lah pal badinyana mah uwa mah puguh bisa narimakeun be. Wak, atuh abdi mah rek eueuh deui nya bada eueuh deui nya Wak sing sarehat abdi doakeun nya ku wanya. Mani rurusuhan Jang. Bada aya keperluan ka payun. Oh, mun atuh Jong hati-hati nya. Nuhun Ada Wak. Jang ulah sombong. Maaf. Astagfirullahaladzim. Jang! Suuk! Budak kakarage diomongan. Aing lah. Nek. Naon Jang? Yo nih abdi teh tas ngalacau abdi teh. Ieu ku ieu keur nenek ieu bagian nenek. Oh, bobo, Jang, nuhun ya Jang. Nuhun nek. Perhatian, ya si Ujang ke ka nenek masihan cau sakitu. Nenek hayang sopan cauna nuhun ya Jang. Abi mah nek da malam ini arek luang deui bisa keburu hujan geuning nek. Nya. Ah, ek marban hayam. Dulu itu. Jauh di sahanu luar. Mau si ke rajun ke mere cau, cau aing kene cau kene nu dibikeun ka aing toreng. Nah, ini parah nih. Tenang. Tenang.